أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. 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 إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض. حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hei jabat
alaikum anfusakum alaikum eta tetep kana jeung kabeh anfusakum ari awak-awak kaki alaikum kudu ngaraksaan jeung anfusakum ka awak-awak jeung kabeh ai ihfaduha geura ngaraksaan jeung kabeh kana diri kana anfus wa qumu bi sholahiha geura adekeun kamaslahatan diri jaga diri tina perkara-perkara anu cilaka utama di akhirat punya ke akhirat nya sok adekeun perkara-perkara anu matak jadi maslahat kana diri teh dunya teh akhirat la yadurru ma madharatkeun kungkana jeung kabeh sahaman jelma bola sasari jalma idah tade itu di mana-mana menapi tuduhan jeung kabeh kila bola la yadurru ma min ahli kitab ahli kitab ieu lobana nyasar ti jelma bukan jelma teh datang ka ayeuna Yahudi Nasrani ahli kitab yo wah dibelok-belokkeun tina kitab nana teh diuweuhkeun sawareh dijieun-jieun sawareh. Punten berarti ahli kitab teh anu beristilah teh berarti bobohongan aya namanya. Ahli kitab teh umat anu diberi kitab samawi di Gusti Allah. Tapi di selain kemah lain ahli deh aya namanya. Ya masih kitab ngaranna disebut ahli kitab. Lain ahli lain mahir lain pinter siga ahli manjeti nah maksudna kurang manjeti ahli kitab teh kaum anu dituna diturunan kitab kaumna Nabi Musa kaumna Nabi Daud kaumna Nabi Isa ahli kitab ngaranna anu boga kitab samawi kitab anu diturunkeun ku Gusti Allah. Itu kalau aya mulai ahli kitab oge kafir nu teu boga kitab ngieu kitab dewek Hindu Buddha padahal Hindu Buddha eta mah ahli kitab nya Konghucu misalnya itu lain wakilan muradu gairuhum aya disebutkan nu dimaksud lain berukum mangdola teh jangan sasar teh cek kaum eta teh ahli kitab nyasarkeun ngajak-ngajak sasar tapi moal mata sasar lamun ku Gusti Allah di pamarinan hidayah. Aya deui nyebutkeun lain dan ahli kitab sabab aya hadis Abi Sa'labah itu nya sauna bisa labahnya naroskeun ka Kanjeng Rasul tentang ayat ini saha nu dimaksud mangdola ilah tadi itu teh tanya terus saur Kanjeng Nabi tentang ayat lah secara keseluruhan saur Kanjeng Nabi itamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar jeung Kanjeng Nabi maksudna teh kieu geura mararentah jeung kabeh kana ma'ruf ngarajak marentah ngadorong kana gawe alus wa tanahu 'anil munkar silih cegah jeung kabeh tina kamungkaran hatta idza rasyuqat muqa'an sehingga di mana-mana anjeun ningali jalma anu korek anu loba pengikutna wa hawa muttaba'an moge hawa nafsu dituturkeun wa dunya mu'asaratan dunya anu dipilih wa ijabah kulli diro'ihi nu palinter wah pokona mah mata heran kok jelema pinter-pinter teuing fa'alaika nafsaka maka kahade raksa diri anjeun itunya cenah kahade ulah gitu anu dimaksud mandola teh golongan gitu tah jadi merdeka tapi apa pengikutna hawa nafsu
anu di talutkeun jelema mari ke kana dunya terus jelema anu ngayekeun pendapat dirina gitu dari pendapat pangeran maka raksa diri tetap minta piduluh ka Gusti Allah dalam diberi pituduh ti Gusti Allah nu kana itu moal mata bahaya ilallahi marji'ukum jami'an ilallahi ngan saukur ka Gusti Allah marji'ukum ali baralik tempat balik arahnya kabeh jami'an badan sakabeh moal ka mana geus tenang da kabeh oge bakal adu hadapan jeung pangadilan Gusti Allah fayunabi terus bakal ngabejakeun Gusti Allah kum karanya kabeh bima kana perkara kum tuman bukti aranya kabeh tentang alun nabi gawe aranya kabeh ke bakal ditembrakeun ku Gusti Allah tah pagawean maneh ke dunya teh teu cukup dibejakeun mukul payuja si kubihi bakal dibagi ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut hina wasiyati ithnani dawa adli minkum ya ayyuhalladzina jalma amanu syahadatu bainakum ali saksi antara anjeun kabeh idza hadara di mana-mana hadir ahadakum ka salah seorang anjeun kabeh nama al-mautu maut tegasna sabab-sabab anu ngajadikeun kana maut geus pipaeheun teh hina wasiati dina nalika wasiat istinani duaan nu bisa lamun geus karasa geus tengahna isi kana geus paeheun itu geuat wasiat geuat wasiat tah wasiat teh sina aya saksi nu bisa jadi saksi kana wasiat duaan itu nyawa di lingkung anu adil anu tara kacarita bohongna itu nya khabarun di mana amri yushhid itu ya supaya di mana-mana wasiat di mana-mana geus datang ciri-ciri tereh paeh geuat wasiat tah di mana-mana wasiat kahade kudu aya saksi gitu ambe teh eta wasiat eueuh saksi keur teh bohong we jadi sina aya saksi gitunya Allah akhirani min walikum ya saksi dua nya ti golongan teh ti golongan aranjeun kabeh nu saagama lamun eueuh kumaha modal keur di panyabaan ternyata di tempat panyabaan teh eueuh jalma muslim awakholani min ghairikum kajeun batur oge batur teh disebut batur teh lain jalma muslim misal in antum darabtum fil ardi lamun keraya di perjalanan kerja nyambaan ai lembur makan beureun loba nu saagama jeung urang we itu ieu keur di keur nyaba ka mana eueuh jalma Islam teh keur di Korea misalnya dari Jepang eueuh jalma ieu teh nu kira-kiraan mereka kajeun teuing luar agama Islam oge fa asobat maka geunaan kungkaran yang kabehna musibatul mauti non musibah maut tah disunah maka non ngeker arajeun kabeh maka eta jalma dua etu kifunahuna jadi sifatnya sifat akhlani tah disunah anu ngaraksa arajeun kabeh maka eta akhroni itu kifuna ya. Mimba di sholati
dina sabada sholat tegasna sholat asar. Oh jadi tahan jelema dua tas asar gitu ya. Kudu tas asar teh. Mutas asal itu. Payung simani maka non ayah lipani sarumpah dua eta jalma dua bilahi kalawan nyebat Gusti Allah inir tantum di mana-mana mangmang aranjeun kabeh dina syahadah itu sok ke disumpah make ngaran Gusti Allah wa yaqulani terus sumpahna kumaha lapas sumpahna wallahi atawa demi Allah la nashtari bihi samanan walau letak dia la nashtari bihi samanan demi Allah la nashtari meuli kami bihi kalau Gusti Allah samanan kana rega ai wadah tegasna kana tutukeun demi Allah lage uin mualiana moal ditukeran ku ieu demi Allah erek jujur kitu nya moal rek ditukeran ku rega anu teu birah Allah moal bohong nah kudu anu ngalami kami hukana taiwan banalahu bari gantina eta Gusti Allah minat dunya di dunya bi anna libabihi aw nashhada kadiban li ajlihi demi Allah marek sumpah kami karena barian bohong karena arah-arah eta iwan tutukeun moal bali tukeran ku perkara dunya demi Allah rek jujur walau kana kurba jadi goyah jadi salah teh walau kana jeung lamun aya jalma anu disumpahanana atawa anu disaksianana eta zakurba dulur geusna karabat walana kumu jeung moal jadi kasut kami itu lanas tadi di tamana walau kana zakurba ajir teuing dulur oge pokona mah kami marek jujur walang nahkumu syahadatallahi jeung moal nyumputkeun kami kana persaksian Gusti Allah terusna diparingna kami ka Gusti Allah kana eta syahadat rek jujur pokona demi Allah lagi moal bohong moal bisa disogok moal nyumputkeun persaksian tinggal bersaksi seperti itu inna idzal laminal athimin inna saestuna kami idzal di mana-mana kami nyebutkeun kana syahadah eta laminal athimin yakin sing tebina ge si sebagian jalma-jalma anu neraka terus pokona mah di mana-mana geus katingali ciri-ciri paeh nah maka kumaha geura wasiatna sina aya saksi jalma adil nu dipercaya muktarakan carita bohongna minimal duaan eta kitu karena sina bersaksi lamun misalkan bohongnya disumpah misalkan ngungkapkeun persaksian namun bisa secara tertulis itu di atas materai pakai tanda tangan pakai cap jempol malah pilih saksian ku pemerintahan tapi lamun mautna istilahna teh ngadadak mah istilahna teu bisa eta wasiat mah kudu wasiat bae nya terutama lamun erek ini tabe kaluar ti imah itu jadi tenunggu ciri-ciri maut oge teh naon lamun erek pamangkatan sunnah wasiat model erek
mangkat lurana jauh kamu mangkat haji memeh miang teh kudu geus wasiat kabeh pokona mah ulah aya nu dibawa lain kalau ya teh bestu Saya lupa paraban. perintah